ayeuna ieu bade nyuk curug galur mapai lemur depangan Patalema Rasa kadulu karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin ampun ya para ulama Gusti masuk gimana keperluan setiap tahun. Guru Simkuring yang lebih dihormat Kang Topan. Guru Simkuring oge Pak Guru. Kang Wawan terus banyak guru-guru Simkuring oge tireng-tirengan besok Majalengka. Ayo oge guru-guru Simkuring di Karang Taruna Mekar Kamulian jalmi-jalmi hebat unggul kempal. Terus dia sadayana guru Simkuring oge wakil Karang Taruna sama Majalengka penting ieu teh. Majalengka unggul taya nu ti Zimbabwe. Abi teh hayang Zimbabwe harajong teh. Hapunten nu satacana bilih Simkuring kemawatun rumaos Simkuring mah teh sakola. Cumarios pangita dia berarti guru ke gunung katanya ke Gurian rumah Simkuring mah teu bodoh-bodoh acan jauhun ka pinter mah saperlu si akan tadi di Jepang jadi mah berarti guru ke gunung katanya ke Gurian alam Indonesia Gusti Allah diulang dari papalinan anu udah alam Indonesia anu sakieu endahna lemah cai urang teh subur hejo plak caina tapi geningan etama mudah-mudahan kita tinggal carita dengan tinggal tinu foto di Instagram tapi mudah-mudahan cing nyata dan faktanya geningan lamun aya curug nu endah di urang banyak air terjun teh arena curugna pasti aya bonus di handapna teh aya cakang popmi aya cakang sampo aya di sabun colek pasti we Simkuring di Majalengka kasebab curug kukulingan alhamdulillah pasti we uinatnya nak oleh-oleh untuk hungkul terus upami di pertanian lahan pertanian sawahna gitu kebona ngaracun tanah ke dijibatna mupuk jelas-jelas itu teh ngaruksaknya ku kekimiaan teh kan mupuk cenah ketemu karena gemuk pada dia pertos buktos ku tai sapi gitu nya ku enge sapi itu nu resep ieu kunaon peses nah kunaon Simkuring mau nyarios ku tai sapi bisi kajanya ada ngomong peses malemes ada ngomong tai Makassar ada ngomong penis malemes ada ngomong kajut Makassar kamu gitu kan barangna teh kajaya pola pikir urang jadi penjajahan bahasa so ngomong kajut Makassar ada penis malemes rama sarua anu lemes manawan anjing tah diusapan lemes so anu kasar mah aspal diusapan kasar itu tentang asa di sini Simkuring dari itu sunnah unggul geningan jadi kebekungan mah alhamdulillah tim kagarawan Simkuring salila ieu kajawab di dieu di kesan tadi kubuktos lain waos Karang Taruna salaku motor salaku penggerak di lingkunganana tos buktos mudah-mudahan spirit Karang Taruna di Mekar Kamulian dia biasa di copy paste biasa disebarkan atau khusus sama-sama jalankan atau mudah-mudahan salam dunia jadi percontohan mudah-mudahan petani di Zimbabwe di Uganda masantren di dia jadi masantren teh lain lepan hukum atau budaya pasantren budaya pasantren lingkungan pasantren pertanian dan geningan nyebuktos regrek pisan hayang ceurik dari Simkuring pasti bisa kalau baiknya wah terharu gitu. Jadi mudah-mudahan oke iya sekali dari program halaman jalan bersih kawitan nama jalan bersih unggul difokus ke ini halaman jalan bersih iya program coklat kita hapunten para alun iya sanes badai mamatahan hojai kamari sanes mamatahan hiber kabetmen
sana semua matahan lupang kanan Spiderman tidak tembok teh gitunya. Iya mah berkaitannya program lingkungannya alif-alif panai sirigeuingkeun. Dan tos sejarah gua percanten mundak di urang teh loba nu jago loba nu pinter tapi teu silih elingan teu silih geuingkeun. Pan tugas urang salaku umat manusia cikaruhun urang ge salawasna ngegem ka eling sujud saambaran jagat gitu. Jadi ulah bikin ka rumah orang ngerasa terdolim narikan ngaruntah di buruan batur micen justru tadi susukan gak saya terdolim padahal paling itu jadi mayoritas anu sumping umat muslim aradas kene insya Allah abdasnya ceherang kene nah itu susukan anak tinggali susu kayak iya tadi ayah sumeji yang gitu oh sumire beda ya surame kami bahas susu mikroorganisme regenerasi sumire itu kuring ini jadi surame iya teh hasil cipta daya olah rasa olah pikir individu makhluk anu tadi dipaparinan akal dipakai dan sebenarnya mah urang teh nalar naluri nurani itu terus areueun barang batak sigana ieu patokannya lamun ke di Jepang aya lelang otak orang Indonesia mah bakal mahal da second ge 88% dan terjadi parake atau otak-otak aya geus ngomong kene jarang gitu dimaksimalkan tadi nalar naluri nurani nya fakta di urang percaya surga di langit bahwa surga di bumi dia rusak alamna maka ayeuna cek amanat almarhum bapaknya uling teh cing jauh dan usia teh mah kurang piknik hari piknik nanti dia ke kecamatan Maja terus menyanger we gitu cing jauh jadi bisa di dieu mah kieu tah mangga sok pikniknya ya insya Allah mudah-mudahan di masa depan sih ayo kos nanya jatuh dunia dina YouTube berapa tinggal nyati di YouTube gitu tinggal di YouTube luar batur mah alam keindahan alamnya teh sakit begitu nah sangat tapi ku dipupusti nah jadi enak urang mah diberewah ku urang diluluji ngomongkeun cai we cek lagi itu susukan di urang dia kumaha ayeuna jadi saya cinta tanah air waduh da simpeur mah bukan tanah air tanah masih ngontrak di Bandung teh air mayar ka danon punten nya kan eta teh kieu cenah caina di lumur urang habet ke rumah nyetor ka Perancis ka jajah teh nya kan atuh aneh kan di lumur urang kalau tinggal akhir we rek acara budaya rek acara pemudaan rek acara agama sukuana teh nya merek eta begitu nyalain ulah we merek ka Perancis semangat teh teuing iya kan untuk sepuh harus teh di depan sementara orang miskin kene itu dah bakal loba di urang udah nyetor ke Amerika kan kajajah tuh tapi tanpa sadar mendingan zaman tadi si Kuring ngomong di Mang Aceh ngobrol di Mang Walanda makin cek si Kuring mengenai di Mang Walanda teperangnya bisa nyekil atau awena gadelis zaman ayeuna ngajajahna loba tadi geus 2 merek tah di Mang Udud jeung cai ge nya lain-lain nah di lumur urang gitu nu parahna dia bukan yang sama bangsa maka binekaan Tuhan itu dan binekaan malaikat ya segitu esok kieu ieu mah eta sinelingan jadi program halaman jalan bersih ya sekali itu ada ngaguruan ampun paralu dapat tos paralintar ieu mengingetan lah mun di rumah mah tuh ulah waca Quran badak urang mah ikro we alif panjang atau panjang mudah-mudahan ku aya program ieu tadi cing narapak deui atuh da bararisa masalah milah jeung milih sampah ieu mah jangan milih singkuring ini asa berat bujur bukan urusannya milah da gampang ya buru-buru we dihijikeun mun teu siga tadi we di tol mobilna mah Alphard sebenarnya teh tapi otakna jeung otak udangnya mah kan otak udang mah kan otak kuring lu we di jalan tadi non cai betul cai pan asa teu dolim gitu jadi mahal kena mobilnya tiba-tiba otaknya tapi kadang mahal tak dipakai otaknya gitu
Kita sekali ini mudah-mudahan dia biasa aya manfaatnya yang karang taruna tadi penggerak jadi motor di lingkungan anak. Bohong urang yang majukeun bangsa. Mau bisa ngabangun lembur heula we. Ngabangun lemburna ngabangun individuna terus lemburna. Jadi mah tos buktos bagus sareng karang tarunana sinergi. Sareng sapertos kuring TNI Polri nya kan anggota masyarakat. Mudah-mudahan media anggota sadayana anggota masyarakat. Nah, tadi Magot jalan. Mudah-mudahan tadi kritik simkuring ditampi pemimpin Magot dimulai dari akhir. Dimulai dari akhir teh ulah dibikeun seueur enak karang taruna anu ternak tuk simkuring jadi Magot bae kabasana kajaja ternak bilatung atuh. Ari bilatung geureut jadi kana naon Magot bilatung, ari Magot masih gaya padahal kitu keneh barangna teh. Jantan ternak bilatung teh sekarang taruna bingung ngalemparna aduh karena dia teh kereta asa haus teh gitu menawi teh terus santai cari alhamdulillah tahu lah sasina Gusti Allah nu nek tinggal umrohnya tapi kami transfer untuk saya ke umroh kami mah ada yatim piano nih mencintai anak yatim nah ngomong yatimnya memulai dari akhir jadi lamun ternak bilatung teh siseureun terus mulai ya alhamdulillah rampes kan perkawis sampah organikna tapi ini jadi bilatung bingung ngajualna maka kedah dimulai dari akhir teh aya ini paling simpel tapi aneh itu paling simpel di dunia apa naun ngabujurutkeun cicatun ngaributkeun jantan insyaallah mudah-mudahan kapayeuna nama nu ngampal di ruang dia tebalanja atuh non dari solisol wae mah ka rumah teh nya jangan ngepel wae mah jangan hand sanitizer wae mah jangan nyuburkeun rambut mah jangan nyuburkeun tetanggaan tiasa aya sebat eco engine teh pemikiran banget sawarna kaluna eco patrio bukan awal itu bukan mah aya eco-ecoan gitu eco patrio ini mah eco engine tapi nah lebih terkenal eco patrio padahal teu ngasilkeun naon eco engine, jadi kan sih cakang, ayah tadi cakang, udah praktek kelas tadi, jadi nama kita catat we, 50 gram ini yang sama tahunnya, cair 500 ml berarti setengah liter, setengah liter, 5 os gula berem, 1 os setengah, cakang buahan, jantan hiji banding tilu, nah, mana orang hiji ke, gula beremna lihat. Ya, emang kamu rujakan sih. Nah, iya. Tapi kayak di mana tapi hilang. Kalau dia cari tanah, kayak udah jangan tukang dia kan. Dia pengisikan gelap. Jauh-jauh di Arab. Jauh. Nah, sabra. Karena aneh di Arab di fisikan. Jadi tidak begitu, itu manfaatnya. Dan dia dasar dayana nu biaya di dia si kuring yakin kaya nu gaduh prankster dari seluruh pasti aya WhatsApp, aya Facebook wae mah, aya Instagram, pasti aya mantan gubernur dari YouTube gitu. Alhamdulillah mantan gubernur Jawa mah ada akun YouTube, aya YouTube sok atuh pakai medsos kan media sosial lain media nyinyir lain media fighting gitu. Pan sosial yang bersosial lain di orang mah gitu kayak geningannya jadi jempol warrior, masih ada pada wanita ngetik gitu. Dan pada perkara itu makanya googling eco engine teh manfaatna naon gitu. Seueur bisa. Tah ieu kan tinggal dipraktekeun mah itu kenang-kenangan we. Manfaatna seueur bisa. Tadi nan sim kuring teh di dieu pada jadi saya sekadar tadi tadi ya kan ngereng dengan karang turang misalnya pan cina presiden urang teh aya programna swasembada pangan cek urang teh waduh lah ieu ngomong aja mah bisa dipeukeun aja anjas waduh anjas urang-urang mah masyarakat mau bawa swasembada pangan pan bagi samel atuh hayu urang swasembada samel nya pirak we teh tomat yang cengeng mah kudu meuli atuh kan aya bisa dipot aya bisa dimanfaatkeun ku eko engine teh jan kayak teu dia aya ilmu kan diajar ka renengan karang taruna di dieu
sumire gitu susu itu dah jadi lah gitu orang ini ada tenang di lamot mah asal tahu minum jadi sumire kan hak paten itu kan mudah-mudahan biasa disebarkan di misalnya tapi karena orang dihukum kabeh itu lamun sama jalan ka otaknya dimaksimalkan jika nanti ayo bisa nyieun naon ayo bisa ulang sok kaki mah udah jadi sok buntut ya insya Allah itu mantap dahulu itu mungkin cekan gibing mah itu mungkin mah ngalaman tarang sorangan mau mungkin dia lamun cekan gibing jadi kabeh mungkin salaku individu salaku manusia asal urang daek ngamaksimalkeun diri jadi jaga silaturahmi da kunci nama eta tong ngarasa pintar deui mun geus rasa pintar berarti masih bodoh tong ngarasa bener lamun geus ngarasa bener berarti salah keneh mata kecil pembahasan kalau urang mah urang alekah teh di jalan kebenaran we dan bener aja nama anu mutlak bener mah anjeunna Gusti Allah teh di Ustaz ada di sini sakit itu palintan kumaha pangarap gelas bismillah kawe itu banyak kenang-kenangan jadi mudah-mudahan silaturahmi kurang sonten ayeuna ieu biasa janten pamuka kemanfaatan urang sareng individu biasa sharing saling tukar informasi gitunya ieu bantu pangarti lah kowe anu panemu mudah-mudahan dia biasa ngajadikeun manfaat jang bangsa Indonesia atuh jang bangsa urang jeung si rumah oge bener namun aya mah itu sini teu da saya mas kamari teh sok mulilin anu parasia keneh urang teh bangsa Indonesia teh anu parasia keneh beres pilpres teh geus beres aya keneh nu parasia cing aing teh diajar ka bangsa warjit bangsa siluman bangsa jin asa peran dan parasia teu nya sugan bangsa jin memicir hutan itu tapi kan dihujat kan eta makanya air pocong dinya bala urang eta mah kuntit tinggal micir hutan dijadian dari manusia kami mah beragama berbudaya aing orang Sunda tapi teh Sunda nya teu narapa kata simkuring mah era ada mau air putih gitu air pocong dari air ke vlog gue guys kamu buang sampah di sini kak guys karena itu dari manusia gitu di luar gue nya ya ada jalan gitu kan ayo berarti aja ke bangsa wajib gue nama ini ada umum saya ulun lokal aja jadi kita bikin namanya sakit tulak kita disimkuring kemarin itu sontennya hayang nama sebuah kaisa nanti carios itu dari sebuah matur nuhun perintah kabupaten Basuhun diharap terus dampak di luhur sejak rambut pilih ayah seriusan kira pernah sekali tidak sambutan saya maksud iyalah menyigeun ka para wakil yang dia upami aya nu lepat di sini kuring penginten mangga weh diotrol ka kodim mobil Kapolres dunau atur nuhun sampurasun rahayu kesan Gusti rahayu swastiastu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpisan. Surame kalau saya bikinnya jadi mikroorganisme teh nya nu pinahan bambu jadi lactobacillus jadi lactobacillus protectus kan lah si rotaster yang imam full sadaya genus lactobacillus genus lactobacillus jadi enakeun enzim sih kanggo ngahancurkeun sampah organik jadi biar cepat pembusukan. Eta genon lactobacillus mun dikawinkeun jeung gen lain bisa tuh hibrid biasa pengembangan anak. Aya kan tos. Eta kedah ku lab satu-satu. Kan aya tuh abi lah insyaallah lab nama. Di antosan. Sian doa didoakeun. Amin. Panginten itu kanggo sumira jadi ya olahan pupukna terus kanu sampah ge biasa kanu magot biasa. Ieu teh. Mohon. Kanggo magot iku mah Kanu magot jadi si sampahnya di seperti ya. Oh, jadi biar cepat. Jadi pertumbuhannya teh 5 kali lipat bagus.
Atau kan biasanya mah hiji-hiji sampai 1 kilo makan 1 kilo. Mohon. Hari ku ieu Biasa jadi sampah 1 kilo biasa 1/5. Biasa dia cepet. Jadi panen lebih cepet ya. Jadi beliau teh dulu ya, ini teh dapat beasiswa ke Jepang dari saya. Doa nama alhamdulillah. Amin, amin. Doa nunggu. Amin. Di mana Jepang lah Naka? Di Nara, Oh, Nara. Narakeng. Prefektur Nara. Iya. Kudu nama barudak maratur kalau di luar teh nya beralih ke lemur, ngabangun lemur. Nah, iya terjadi mah ya coklat itu berkembang Tinggal ke? terus bakteri itu berkembang. Iya kan usahanya masih mau organik ya. Mohon Kan sama organik unggul, penguatan anak yang Oh. kanu sampah organik tapi sampah yoga hancurnya lebih cepet sih. Plastiknya? Plastiknya. Mana? hancur. Sumiranya. Mohon bakteri. Ya, berarti Kok ini penemuan apa nggak tuh teh? Iya, karena belum ada sih yang mengembangkan itu, tapi kan di Jepang juga nu fokusnya ke Lactobacillus protectus itu untuk Yakult itu yang Shirota strain. Kan kebetulan di sana tuh belajar di lab tuh nah bakteri-bakteri itu gitu ya. Pas dicoba di Jepang juga belum ada katanya. Coba aja kalau mau di sana gitu. Pas waktu belajar gitu. Jadi masuknya ke enzim. Sumire dihakikeun tuh acan. Belum. Kebetulan kemarin juga ikut di Kemendes, ikut coba ini. Alhamdulillah juara 3 sama Paku. Ya Paku. Sama Paku juga nanti katanya Paku juga mau support. Baru kemarin. Cuman aja kadang nak pinter deui. Di itu pas itu kanang mah. Itu umuran nembe Itu yang bahasa Islam benten-benten. Anu baby. ya dua generasi. Ini kayak gitu nih. Kayak gitu. Lain Pupa. Terus pupa. 2 generasi itu dicampurannya anak kadieu cenah. Bilih tebih. Ini kepanasan ini. Nuhun kepanasan. Oh diharapkan lagi nama. Mohon iya Ya pengelola. pengelolaan. Yang Klub jadi ya pada dikembangkan ke anak-anak nu gitu jadi project pilot aja lah jadi. Udah ada di dia mah kecamatannya daerah pertanian. Daerah pertanian. Alhamdulillah. Berarti organik kan unggul itu. Bisa daerah organik. Saya organik. Siap. Dilakukan weh. Mohon. Before after. Karena biasa saat dikasih mabuk anu ya lu karena nu ieu Kandungan vitaminnya di omega 3 kan ini wujud lele tapi giginya salmon. Sok rakang sekian we. Siap. Lelena terus panen tin magot acan. Tajan nembe dikasih. Ya, tapi masih jarang ini magot kan lele dikitukeun kan apa penemuan baru. Oke, sabar 1000 pengindan ini teh. Kan ini teh si rumah magotan Mohon. mana teh tapi bingung ngalemparna soalnya kedahna kan memulai dari akhir. Iya, Harus mulai dari akhir. Dan heula ternak lele, ayam atau bebek itu teh kebutuhan apa? Iya. Enak seueur na. Kon magot iya ada ngalempar teh seueur kan. Terama muter di dinya euy pakan. Oh, jadi pertanian terpadu Iya. ya pemilih. Biar nyala kayak balik itu. Pertanian terpadu teh kan pola kahun urang teh. Iya. Makan apa yang kita tanam apa yang kita makan, rampes. Sambulun teh. Di serial kan si Akang mah. Nalihan sekali mumpung emut panginten mangsana urang-urang ini diajar kan gelo da geuning nu katingali sadir mah teh cara ngurnya di luhur gitu tenteng tinggal di luhur teh aya istilahna gila teh kan simbolna disebut jadi orang gila cenah naon gila teh gagasan ide langsung aksi jadi tompok ayeuna kan Indonesia kan tompok pek prak-prak nama eueuh seueur
wow serius tapi tak yang muktoskeun we eta mah nu di luhur teh genteng gitu nya. Ayeuna ieu tiasa langsung diaplikasikeun, aplikasi pisan. Pemirsa pelanggan tadi ya pemin parantos terus anu bade oge. Kangge pengendali hamana nya penginten pestisidana dan bahasa gaya nama. Pan ieu teh nu saruping di dieu teh nu kapal teh sadayana sobat coklat ya, coklat brand bahasa gaya nama. Ahli hisab hungkul. Nah, hayu urang diajar oge milah mana nu kretek, mana nu filter. Alhamdulillah di kuring mah filter. Kretek. Jadi itu kudu pabaliut ayeuna mun aya filter udah dipisahkeun filterna. Kumpulkeun 20 kuntung rokok. Nah, campur cai sabotol kieu pun. Simpen samingon. Cai sabotol teh 1,5 berarti itu 1,5. Isi 20 kuntung simpan samingon engke tos janten disaring di ala caina hampas bakona makan panehkeun panitennya janten gemuk tasi cai ieuna hasilna dicampur hiji banding 10 campur cai herang kangge naon kangge nyemprot kangge pengendali hamana gitu kan mirah atuh capek henteu kali naon kadaek. Alhamdulillah si Purima patokan diaplikasikan kan tanaman hias dan budidaya tanaman hias sekarang ternak tuyul hias gitu. Nah ternak tuyul hias ini apa ya udah lucu terus apa mau kita mah kira tuyul nyeraan mah di luhur orang aja tuyul hias gitu. Sekali ini mah hayu umumnya gampang bisa atau di kena asbak kebiasaan ya nu filterna potong-potongkeun gitu alam kultumna hungkul 20 kultum sabotolin sok kan seueur membon keneh biasa sodako paniten urang teh pestisida ka dulu urang nu tatangen kanggo dicampur ku cai heran teu mayar henteu kali kadaek ieu mah gitu nya sim kuring ieu umajak ka diri oge sarua masyarakat dulur-dulur mudah-mudahan tiasa diaplikasikeun langsung. Mudah-mudahan kempel di dia sadayana orang gila itu tadi gagasan ide langsung aksi. Atur nuhun sakit